Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Minta temi ayah-ayah wainya jika asup ke rumah sakit Fagala mi. Ayah weh, aing. Bu Erna, udah kemana ya teh? Maknya ngeluarkan motor ke sekolah. Lain atuh bunda manya sekolah wae kieu ieu. Ima ada ke rumah sakit Bu Erna teh. Oh gitu maknya emang saha nu geuring eta Bu Erna? Eta, ditah Bu Erna? Maknya emang geuring naon eta mitoha teh Bu Erna? Nah jeung bisa asup rumah sakit sagala yo. Kapanan pingsan bunda iya basa poe Kemis mun teu salah mah eta teh teu sadarkan diri. Jadi we dibawa ke rumah sakit gitu. Aduh, punten. Maknya emang gara-gara naon gitu eta Bu Erna? Nabat bisa pingsan sagala. Da moal murun tiba-tiba pingsan mah mungkin berenang. Maknya Teuing eta bunda gara-gara nama teng kunaon kitu pingsan nama. Soalnya eta teh pingsan teh pas geus ngadahar sayur asem. Maknya sayur asem buatan Bu Erna ya teh? Heeh, bunda, buatan Ibu Erna. Pantas we pingsan oge da ngadahar sayur asem. Maknya geus boga teman kadahareun jelema. Balik pisan Bu Erna maknya. Oh, gitu eta teh bunda gara-gara sayur asem Bu Erna jadi kepikiran ieu teh. Maknya tuh atuh Bu Erna teu apal ieu. Emang teh ditanyakeun eta teh ka dokter pedah-pedah naonna kitu? Henteu nya eta, si Usep anu ngurusna teh. Pan indung teh si Usep lain indung Bu Erna, cuman menantu aja Bu Erna mah. Jadi si Usep anu ngurus kitu patutna mah. Jadi teu apal. Oh gitu, tapi nya ari ocok bunda mah eta teh juga nama lo batin ada asin-asin jadi darah tinggi jadi pingsan gitu maknya. Oh gitu. Tapi bisa jadi bunda soalnya mitoha Bu Erna teh sok ngadahar we keripik tempe ieu sapoe teh setengah kilo. Ngeungeut atuh ari kitu mah Bu Erna mangkat heula nya ke rumah sakit. Soalnya eta teh balik mitoha teh. Jadi dijemput gitu, rek ditengkep dek motor. Hayu mangga bunda yuk. Ayo Bu Erna. Maknya geus boga gara-gara sayur asem eta sayur asem matikan. Maknya nyalakeun gara keripik tempe. Dasar Bu Erna teh balik pisan. Eta heula ieu jajanan. Bisa kabur aya anu jajan maknya. Beuki kalian teh beuki teu kuat kieu awak. Ada ka dokter pokoknya itu ya. Bingung kudu kumaha. Ada si Popon kunaon itu di bulan kawas gitu juga malah maknya Popon. Dio. Ya ada kenapa teh si munang geronya. Di mana duit gitu? Ari mana kalau gara-gara nyoman gara Popon? Dio buru maknya meni buru. Nya. Mun hasete si Popon geroan teh. Ika anaon wae. Maknya Bunda, naon itu yang geroan si Popon? Di mana duit? maknya meni lain Popon lain barang beram nih barang beram wae diulik teh. Ari mana kunaon ieu teh? Ujung di bulan sagala nih juga molan. Iya bunda cuma teh gering gitu. Maknya gering beneran apa gering bobodohan eta Popon? Yang gering bener atuh bunda mah coba pun gering bohong ya. Alah pan biasana ge mana masuk bobodohan ya gering lagi maknya. Ngan pipi kurang eta jeung ungu sagala ieu disorot ku engang. Ayo kata sampai cibuna apalon di bogong ku siratna. Bisa turun harga dari Cipawan. Apaan? Ari mana kasabat apa kumaha ditanya teh kalau cicing geuranya maknya. Ente ya bunda. Ya mah tidak goreng karena meja makan gitu ya mah. Lain ku engang lain. Oh gitu. Emang mana boga kita meja makan Popon? Lain anak iya mana mah seberang biasana ge. Maksud bunda teh meja kompor, meja dapur gitu lain meja makan. Oh, itu balik pisang ngabohong teh jeung salah sakala. Pasti si Popon ngabohong lah. Irungna geus empat-empatan kitu mah. Maknya masalah deui ieu mah. Ya enggak atuh coba pun balik heula. Bunda lah teu kuat yang ngagibri kemurang coba pun teh. Maknya geus atuh pon tong ora balik lah tungguan. Asik dek dibere duit teh mah. Pan main jang meuli baso ya. Cagur ke baso yang ada. Sok nambrak Pon. Nah, dia bunda. Paracetamol. Nah, eta jeung mere paracetamol sagala bunda. Maka jeung naon aya maneh Pon maknya pan mana teh muriang yo sok atuh diinum bae teh cagur. Oh, benar ya. Mana teh dek mere duit teu balik pisan si bunda. Nongos atuh mah juk kurang balik mana teh.
Dan kadang ninggalikeun longon parastamol we. Da mau berubah jadi duit dari mana Mak nya jeung balik. Ya enggak jatuh Bunda hayu ah. Balik si Bunda. Hayo pon. Emang Bunda tak bisa kita di Bunda. Mak nya geus apa tipe bocil mana pon. Mak nya orang. Sehari itu di bulan ku simutnya. Bunda, hari itu sehari di bulan ku simut. Si Popon sama Neng. Oh, si Popon eta teh. Tapi nah cenah ejeng dibubungkus segala make simut ya. Nih juga pais tahu wae. Kunaon cenah? Apaanan gering cenah ngomong nate. Tapi da Bunda mah mak nya teu percaya dah eta si Popon gering. Nah, Bunda ejeng teu percaya sagala ieu teh. Mak nya dek percaya kumaha sama Neng. Mak nya awak muriang jalan-jalan yo. Kalau ngomong nate gering nate muriang cenah eta teh. Tapi oge sih, damun kermur yang masuk ieu nya sok tegarna awak teh boro-boro jalan-jalan cengkat ge sok hoream. Nah kalau mak Neng terusnya pipina ungu di si Popon. Mak nya ya muriang teh pipina ungu. Mun ada ke panonna celong ya maka dan pipi ungu geura. Tebalik pisan eta mah pasti ngurus. Kela ieu teh. Pipina ungu? Bener? Oh, ungu. Emang kunaon kitu ieu teh? Alas ya bobo bener Bunda eta si Popon teh geuringna teu bobodohan. Nu bener eta mah mak Neng. Nah eta mak Neng tiba-tiba yakin si Popon geuring yo. Kenapa ada apa? Soalnya Bundanya pas anu kamari arisan teh jadi teh geuning. Nah, si Ratna teh ngobrol jeung Mama Neng teh, ngobrolkeun masalah jeung si Popon. Mak nya, nah eta si Ratna teh dimodosan ku si Popon. Eta Bunda. Terusnya si Ratna teh emosi eta teh terus ka imahna. Bobo eta teh urut si Ratna di kitu dihantem. Alah kitu geuning. Atuh karunya nya si Popon geuringna nya berarti eta mak nya. Anterkeun kitu duit ka imahna karunya bae berobat kitu. Alah meni bae antep Bunda lah sekali-kali mah ieu tong depi karunya antepkeun cenah beunang pelajaran lah bae dihantem ku batur ge teh teh tutumaneun. Tapi bener oge mah nya mak nya. Kunaon Bunda? Hah? Nah, ari Bu Haji meni jiga ti kotok wae ieu celok teh di mana wae. Tuh yang mending ngaruwas teh nya. Lu naon atuh ka dieu wae. Naon eta meni teu parogoh kieu jeung hem-heman nya sasabian lain ieu. Naon? Jol wae teh mere duit 5.000. Mak nya duit naon ari ieu? Mak nya, naon atuh Bu Haji ya teh meni. Lu jelas ngomongna duit naon ieu teh? Duit angsuran anu kurang eta teh Bunda, meni teu pahamnya. Mak nya. Hah? Bunda, kunaon ieu jeung seri sagala? Ai naon bebeja atuh? Seri kunaon? Asa Bu Haji omongan mak nya. Anu bener ya teh? Cing balik Bu Haji. Alah sia heueuh jeung obong segala Bu Haji. Kunaon ya teh? Jeung obong. Nganeng mending geus nya tang sorangan geus lunas si Bu Haji rek balik. Hayo aduh. Har, tong ka balik ieu ka mana? Taon atuh Mah Neng. Tong ka balik ya. Teangan untuk bisi murah di dia. Sok murah teh. Kurang ajar Cak Ida. Har, Bu Haji, mau tangan ya hunto ya. Mak nya Bu Haji. Aduh, berat. Har. Iya dia juga pokok segala terbalik si Bunda. Jangan saya gitu mau Neng balik heula ayo Haro Mak Neng, da mana ya Bunda carangan Mak nya. Can geus naon eta Bunda makokna. Sok we sesep sorangan lah. Balik si Bunda. Bener Mak Neng Mak nya. Balik bisa dia. Gua tuh ngakak berat-beratan. Hiji deui. Mak nya. Alah, sakumaha ya HP Ica leungit. Ica sian dicarekan ku Neni Ica. Tanam ubi. Gawe sip 2. Ada yang cuma Uyun. Kenapa kamu meni merenung gitu? HP Ica leungit. Oh, HP-nya leungit. Seperti itu? Kenapa ini teh Bu Ratna nggak panik HP Ica leungit? Loh, kenapa harus panik? Kan yang leungitnya juga atau HP kamu bukan HP Ratna. Emang leungitnya di mana sih? Mun Ica apa di mana leungit nama Ica ge mah sedih atuh Bu Ratna.
Oh iya ya, kenapa Ratna nanya gitu ya? Pertanyaan yang sungguh bodoh. Bu Ratna mau beliin Ica HP baru enggak ini teh? Eta mulut meni hampang gitu ngomong. Ya kan bibir Ica nggak pakai tindih jadi enggak berat hampang ngomongnya. Itu. Iyai, nembal budak teh ya meni itu sopan pisan kamu amit-amit deh. Jadi Ibu Ratna mau beliin Ica HP baru apa enggak? Ya enggak lah, siapa lo? Emang lo tuh anak gue? Bukan kan? Ya lain sih, kan Ica mah yatim piatu, no parent. Apalagi kayak gitu. Jadi jangan ya minta-minta sama orang lain. Itu tuh namanya apa? Ngemis. Sekali lagi, ngemis. Gak boleh ya? Terus kumaha tuh HP Ica longin? Ya nggak tahu lah. Kok tanya Ratna sih lagiannya? Kalau punya barang teh dijaga. Jangan kayak gitu. Loh kok Ratna jadi serama? Yaudahlah Ratna pergi dulu. Bye, cuma Uyun. Ari Ica kumaha Kumaha. Pikirin aja sendiri meni repot deh. nggak boleh Ica madu kali. Baik dicarikan ke si nenege. Nah mana ini teh? Mai uncu gua WA nggak dibales. Tah, balik oke gening mai incu gue. Ica, ari lu gua WA kok nggak ada ininya, nggak ada balasannya. Kan gua teh mau nitip susu beruang ini teh. Oh, ini Ica teh nenek. Naon kuatannya beak ini? Lu mah kebiasaan pisan. Pasti eta teh dipakai nonton ini, nonton Dracen. Gua juga tahu kuatannya beak gara-gara itu. Iya, apa ada kuota Ica mah masih loba menyesak nodo. Terus, nah tuh WA gua nggak dibalas. Oh ini, HP na longit. Ari elu, nah bisa leungit. Nah tuh soalnya tadi pas pulang teh Ica teh mau ngodok caku ada HP apa enggak terus HP na kosong tulungin. Halo, meni dasar budak teh. Gua teh menang susah-susah eta HP teh ditawar di Facebook. Ari lu kadon dileungitkeun geura kurang ajar lu. Nah gimana atuh nenek nama noge musibah. Ya deh atuh di Facebook. iPhone X. Nah, Ari lu dipikir beli HP teh pakai daun, pakai duit. Emang gua teh punya duit? Pan henteu. Cari pokoknya mah. Gak mau tahu cari, gua pengen pokoknya mah harus dicari ya. Jangan di mana Ari nenek. Ya teuing gua mah teu apal. Pan lu anu ngalengkeun lagi. Gua mah tidak peduli, pokoknya mah kudu kapanggih eta HP. Terus lamun teu kapanggih kumaha? Digantung sama gua kalau nggak kepanggih mah. Udahlah, gua mau beli ini dulu susu beruang. Gua nggak kuat ini. Aduh, awas ya lu nggak kepanggih. Aduh. Ih nenek. Naon deh atuh lu teh tata di tengah nak weh. Naon buru tangan atau mau gua takol, mau gua tombak ini lu. Ya udah atuh iya meni. Dasar si Ica. Kalau bukan main incu gua, udah gua barter sama biasa karung. Lumayan pan gua teh bisa dahar 2 bulanan. Yasmin, orang make upan yuk. Nih, jangan pegawai. Kamu make up, Neng ngajak aku make upan. Nyante bogas ya tage. Orang minjem ya tuh ke Ibu Ratna. Hah, nih, jika bakal diberiin jam wae. Nya bakal lah. Apanya? Si Mama jeung Bu Ratna teh besti ya. Elsa dan Ana. Jadi pasti diberiin jam. Emang dalam rangka apa gitu ini teh kamu ngajak aku make upan? Hente dalam rangka naon iya mah. Neng mah hayang iya wah hayang. Berarti dalam rangkanya. Berarti neng teh dalam rangka hayang miluan tren gitu, tren make up. Oh, tren anu ya anu hasil dia feel new. Nah, sok kata gini gitu lain. Lain iya nih eta mah geus iraha tren geus kalewat. Ieu mah anu naik gila geuning anu eyeshadow na teh warna hejo jeung koneng terus halisna teh beureum eta geuning anu terus make toppingna loba. Oh itu, hayu sih aku mah. Tapi Buratna bagaimana gitu, eyeshadow koneng ajeng hejo. Kan biasa juga Buratna make up babi. Maksudnya make up daddy gitu, bukan yang kayak warna-warni gitu. Ya pasti bogaan lah. Tapi lamun teu bogaan kumaha nya?
Make krayon lah tuh, baik tuh. Ya entong apa nih kamu teh meni dalain faragina. Hayang iya panon hayang bintitan. Ari ku sepeda permanen. Kamu eta atuh neng nih. Yang satu ari teu bogeun mah eta kudu we. Biasaan visa maneh mah lamun naon teh tidak ada persiapan. Sok faktorolong Iya kan neng teh karena kepikiran bieu Jasmine jadi tidak ada persiapan. Nya lamun karek kepikiran bieu teh kudu langsung dilakukan oge meureun nih. Si paling faktorolong sebel deh. Yang satu hari kitu mah kedewe memek apana lah. Dengeknya neng, tidak semua yang kamu mau sekarang itu harus diiniin sekarang, dikabulin sekarang. Semua juga butuh proses. Masak mie kudu dipasak lah kalau bisa didahar. Faham? Kadon mereka kata-kata gerasi Jasmine meni jika kagem wae. Hayo balik panas. Hayo. Tapi kala. Naon deui sih? Lamun misalkan Bu Ratna teh boga eseda warna-warni mah pinjam ke ini ke ibu-ibu yang ini yang sangunya badag yang itu ongko tongpok torolong gerak kumaha si Jasmine edek mau edek jadi kumaha beta Jasmine kumaha hah jadi ya kalau misalkan Ibu Ratna kita minjem Bu Ratna punya kan make up Nike warna-warni gitu nggak ada pinjam aja ke ibu yang sanggul badag gitu ibu-ibu sanggulnya gede saha waji lain Ibu Haji mah jambulnya udah gede Ima yang sanggulnya gede yang ngomongnya itu ada Jawa-Jawanya yang halisnya sejuralit gitu loh oh anu di mah Bu Erna lain anu sok kipas berem nu begitu nya itu betul oh emang aya gitu ibu-ibu eta aya iye kan bahasa hari Selasa aku nggak dengerin suaranya samar-samar keur ngomong gitu oh ya udah tuh hayu tapi kayak nah, kamu apal ibu-ibu eta boga ieu eyeshadow kuning dengan hijau yang berwarna-warni? Iya kan ibu-ibu itu mah jadul atuh, vintage. Halisnya juga cuman segari, jadi udah pastilah punya kayak eyeshadow warna-warninya. Bisa jadi sih. Enggak satu ayo orang balik panas. Ayo. Ayo. Jasmine, tong lewat kadinya ya anjing. Geus eueuh anjing nage fae. Kamari aku ninggalin na Facebook Mang Iwan. Hai balik. Aduh. Oh, nyanggeus atuh hayu. Naon ieu? HP. Jasmine, nang manggih HP. HP apa nih? Aku mah jatuh. HP apa? iPhone lain. Lain Jasmine lain iPhone mah HP lagi butut. Tapi kela nah aku asa kenalnya HP ieu. Cik atuh aku coba ningali. Yo. HP sahanya ieu? Nu VR-na gitu? Tidak meureun atuh Jasmine, pan Bu Erna mah tara make HP leutik, biasanya kan make talenan. Bener oge sih. Terus ya HP saha? Coba ambuan atuh Jasmine, siapa tahu pan ada bau-bau yang punyanya. Ambuan. Mainnya diambil sih meni. Ini mah HP si koneng. Aduh bener Jasmine. Nah, kau bisa apal ieu teh? Bau soalnya, Bu ada teman 7 poe geuning. Terus ini tuh, ada gantungan ini geuning. Ini mah fix HP sekoneng. Oh nya bener eta aya gantungan ieu anu kana HP bantal. Bener Jasmine si Ica eta mah. Ya udah atuh nih. Nah ieu teh yang dikanengkeun Jasmine. Nya balikeun kan kamu anu manggihna oge. Nah neng anu malikeun, pan mah kamu anu deketnya si Ica mah. Ku kamu we yo. Bu nih bener aku mah langsung balik. Aku mah dikejen lah ke Indo April. Bye. Hari itu, nah kadang kayak Indo April Jasmine, hendak balik. Kumaha aku si Jasmine meni bung teuingnya balik HP si Ica. Tapi neng teh keur benci ka si Ica, jadi kumaha ieu? Balikeun tongnya. Atau piceun aja. Bingung neng. Di mananya HP Ica meni di tangan kali itu teh kadieu tuh. Oh. Hari ke cara nama Ica mau boga HP deui. HP Ica. Sama-sama. Ya neng mau kemana nah pergi. Kalau si neng masih benci gitu ya teh ka Ica. Bekok duit angsur anu kurang bunang gitu.
Tuh, 2, 3. Sorry. Di situ meninggalkan hok.